sarua jeung doakan jeung nabi urang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Geus ulah sok loba-loba ngadoa eta bae. Ji, ieu mah ngadoa ngariung ka hizib-hizib nasor di bawah. Hizib ripai di bawah, amo budak. Hizib sajili di bawah, wabeh di bawah. Masyarakat geus kieu deui pajar neuk geus turun deui. Naik deui, turun deui, tungtungna mah lain amin, teh ku baledeg teh kiai. Hangil. Tah ngariung mah jeung abah bae ngeunaheun jasa. Moal kebal jeung abah mah geus tereh balik. Ila hadaratun al-Fatihah. Ashabisun Fatihah. Cilok dibaca kabeh. Sabdul Qadir Fatihah. Ahli kubur khususan Fatihah beres. Kul tilu alak ti hiji nasti beres. Amin amin amin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Alhamdulillah. Lah kula udah balik bae nya geus beres. Jadi nunuturkeun ngeunaheun jasa. Ampang kaburu ka dieu ka ditu. Hideuk ngariung teh kaburu. Saya teh nu mimpina kidim yati. Ngilu aing. Kunaon kaburu nya mah sakedeung. Coba ngariung sa nu mimpina kiai anu mal. Emang kepentingan aing. Jatuh ngariung bae lah, mati lo kaburu. Tak ulah ada taga kos gitu. Hese eta kos gitu teh, masya Allah. Lecek kieu teh teman dasar we teu beukeun babacah. Lain kitu penting nu bodoh mah. Jeung nu bodoh mah ieu mah hadiah datang ka embah-embah di bawah. Mbah Gunung Karang ilaruhi, Mbah Gunung Santri wa ilaruhi, Mbah Gunung. Wow, ka mbah-mbah lah. Mun sorangan di kamar los si mbah eyang bawa ku sia kabeh ai babarangan atuh teu kudu geus doana ge ieu bae teh Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar beres geus tereh lain salah bener teu bisa bahasa Arabna bahasa urang bae Gusti muga di dunia dibere nyi hasanah di akhirat dibere nyi hasanah sallallahu alaihi wasallam itrati wa bial ibadamu takidi minum usara wa minum duriju bidamin makana hadza jazai nasatu lakum an tukhlifuni bisuin fi dhawi rahimi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون Allahu a'lam bimuradihi alladzina yattabi'una yattabi'una kang padangan uti alladzina kabe ingkang jeung rasul kang dadi nabi tur kang bangsa ummi
Muhammadannya tane Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi jikunahu kang namu ya alladzina kabehu ing rasul atau ing nabi rasulan nabi makruban ingkang den tulis ing dalam sanding alladzina fit Taurat ing dalam kitab Taurat wal Injil lan Injil bismihi kalawan aran Nabi Allah sifatihi lan sifaten nabi yamuru marentayan nabi hum ing alladzina bil ma'ruf kalawan kabecikan wa yanhahum lan nyegah nabi hum ing alladzina 'anil munkari saking kang munkar wa yuhillu lan ngahalalkeun ya nabi lahum kadu alladzina at-tayyibati sakeh kang becik mimma hurima saking barang kang den haramkeun ya mati syarihim ing dalam syarane alladzina wa yuharrimu lan ngaharamkeun ya nabi alaihim ing atase alladzina al-khaba'itha ing pirang-pirang kang jemer minal maitati wa nahwiha saking babatang lan umpamane mayit wa yadaulan kitu wa yadaulan nalhiya nabi anhum saking alladzina isra'u ing bebane alladzina thaqqa lahum tegese tanggungane alladzina wal aglalalan pirang-pirang kapayahan asyadaida tegese pirang-pirang kasanatan allati kadat alaihim kang ana allati ku tetep ingat sa alladzina kaqatil nafsi kaya ngabunuh diri bitaubatin dalam taubat wa qati'a atharin najasati lan megatkeun tapak najis alladzina amanu bihi maka utawang ake kang padang imankeun alladzina kabihi kalawan nabi minhum saking alladzina wa'azzaruhu lan ngamuyakeun alladzina kabehu ing nabi waqaruhu tegese ngahormat alladzina hu ing nabi wa nasaruhu lan nulung alladzina hu ing nabi wattaba'un nur lan nganuti alladzina ing cahaya alladzi unzila ma'ah kang den turunkeun alladzi sumartana nabi al-Qur'an tegese Qur'an iku ulaika uti mengkono alladzina hu taya alladzi ulaika iku al-muflihuna kang bahagia kabeh al-muflihuna kang bahagia kabeh ayat ieu teh nyaritakeun tentang konfirmasi doa Kangjeng Nabi Musa alaihi salam ko Kangjeng Nabi Musa ngaduakeun tentang kaumna aijleg teh ka Kangjeng Nabi lalakona masana nu sakitu jauhna ti zaman Kangjeng Nabi Musa datang ka zaman Kangjeng Nabi urang ahli pulkanologi nyatet ciksa gaul ti zaman Kangjeng Nabi Musa tepikeun kaena 4.000 tahun. Menurut penelitian kedua adalah 3.000 tahun. Menurut penelitian ketilu 2.500 tahun. Ditilik tina tanda-tanda kayu peti Kangjeng Nabi Musa. Ditilik tina batu. Diteliti tina paduan ukiran. Kos kitulah batur di bidang ahlina meneliti. Numantak diurang kateliti. Walisana pada tahun sabarahayana Cirebon tahun sabarahayana kanyahoan. Ketika orang Yahudi jeung Nasrani tidak adakan wali songo. Kapan itu?
itu hanya cerita fiktif. Aslinya tidak ada. Numandak kunyana dek dimombardir makom-makom teh melalui Wahabi. Bid'ah haram. Jangan suka ziarah, bid'ah haram. Eta teh instruksi Yahudi jeung Nasrani. Hilangkan. Jangan supaya itu makom itu ada, hancurkan. Bid'ah. Urang ke bakal kalengitan obor. Urang mah teu nyaho jejeroanana, tapi setelah dipertahankan ku NU, alhamdulillah. Begitu manehanana tahun ieu pisan. Ngabohongkeun ka para wali-wali sangat, tidak ada. Periksa. Ayo, periksa ke Cirebon. Periksa ke Demak. Periksa ke Ampel. Teliti batu-batuna, teliti ukiranana, teliti keramik Cirebon. Ayo, si anu sakola, si anu nyaho, si anu ngabohong. Goblok sia. Ayo, kami tepan sakola di Amerika nuturkeun sia, taliti ku sia. Mata karita Cirebon dek dieuweukeun ge kabeh maksudna mah dek dieuweukeun. Sebab ayana wali-wali Allah urang zararah, urang mengingat, urang nuturkeun, ieu bakal kuat bae agama. Almadak Muhammadiyah, Persib. Eta teh gobok wari PKS dan lain sebagainya. Terus bae. Antak begitu diulahkeun. Muhammadiyah kenceng bid'ah. Gus Dur mah pinter. Diajak sabes Amin Rais. Ilu Megawati Amin Rais sabes. Mau kemana Gus? Kita ke makom, lihat-lihat aja. Itu nggak boleh ziarah, bukan ziarah, cuma lihat-lihat aja. Saya yang ziarah, situ cuma lihat aja, udah nggak apa-apa. Pinter Gus Dur mah. Itu pan wartawan matanya, pinter. Trek, foto geus bae. Gus Dur beserta Amin Rais dan Megawati ziarah bersama ke Cirebon. Wah. Eta politik nu kos kitu ngaranna. Ieu mah ahli politik teu gerak atuh lain politik. Terus gitu. Marah pan Amin Rais. Marah jangan nama saya, mah wartawan. Cek Gus Dur. Saya mah kan cuma ngajak, saya yang ziarah. Situ mah lihat aja enggak usah ziarah. Udah main-main ngopi enggak apa-apa dah. Beres ya. Nek marah ka satunya anak. Tinggal nyana bae hok. Eta ngaranna eleh politik nu geus gitu. Beres dah. Tuh, teliti. Kanyawan. Cirebon pada tahun berapa? Tah di keramikna kanyawan. Di batu nisan bakal kanyawan. Di kayu jati bakal kanyawan. Eta tahun sabaraha. Masya Allah. Kari. Tuh. Nya. Nah iya. Ieu mah saeutik menurut penelitian Kangjeng Nabi Musa di zaman Kangjeng Nabi Musa datang ka ayeuna tilu penelitian pertama 4.000 tahun. Wallahu alam. Urusan kadinya nu penting mah urang mau percaya pernah aya Kangjeng Nabi Musa alaihi salam, aya Kangjeng Nabi Harun alaihi salam. Kumaha coba madukeunana ieu ti zaman Kangjeng Nabi Musa datang ka Kangjeng Nabi urang. Horenganan ieu teh kagedean jeung kagagahan doa Kangjeng Nabi Musa. Kangjeng Nabi Musa teh ngadoa ka Gusti waktub lana fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Inna hudna ilaik. Tah doa Kangjeng Nabi Musa. Gusti tetepkeun Nabi Gusti fi hazihi dunya di dunya teh hayang dibere hasanah wa fil akhirati ruang hasanah kene. Inna hudna ilaik abdi sadaya tobat ka Gusti. Mencek ngomong simpul orang nama di dunia hayang bagus, di akhirat hayang bagus, di dunia hayang jembar, di akhirat hayang jembar. Gusti bere kami kabehan, di dunia hasanah, di akhirat hasanah. Sarua jeung doa Kangjeng Nabi urang, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina
ulah sok loba-loba ngadoa eta bae ji ieu mah ngadoa ngariung ka hizib-hizib nasor di bawah hizib ripai di bawah amo budak hizib sajili di bawah kabeh di bawah masyarakat geus kieu deui pajar neuk geus turun deui naik deui turun deui tug-tugna mah lain amin teh ku baledeg teh kiai ngariung masa jeung abah bae ngeunaheun jasa moal kebal jeung abah mah geus tereh balik ila hadratul al-fatihah ashabisuna fatihah cilok dibaca kabeh sabdul qadir fatihah ahli kubur khususan fatihah beres 10 3 alak ti hiji nasti beres amin 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 rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati alhamdulillah lah kumaha neuk balik bae nya geus beres jadi nunuturkeun ngeunaheun jasa hampang kaburu ka dieu ka ditu hideuk ngariung teh kaburu saya teh nu mimpina ki dimyati milu aing kunaon kaburu nya mah sakedeung coba ngariung saya nu mimpina kiai anu mal aya kepentingan aing ya tuh ngariung bae lah mah kilo kaburu tak ulah ada taga kos kitu hese eta kos kitu teh masyaallah leh cek kiai teh taman dasar teh beukeun babacaan lain kitu penting nu bodoh mah jeung nu bodoh mah ieu mah hadiah datang ka embah-embah di bawah Mbah Gunung Karang ilaruhi, Mbah Gunung Santri wa ilaruhi, Mbah Gunung wow, ka mbah-mbah lah mun sorangan di kamar los si Mbah Eyang bawa ku sia kabeh ai babarengan atuh teu kudu geus doana ge ieu bae teh rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar beres geus tereh lain salah bener teu bisa bahasa Arabna bahasa urang bae Gusti muga di dunia dibere nyi hasanah di akhirat dibere nyi hasanah sallallahu alaihi wasallam anggeus geus lah ya Allah udah hese geus sok tamuk teh di jero-jero lain masa anak bahaya ulah jadi ukur kurang jadi di tempat mana di tempat mana di tempat ieu bangunna jelema teu barare kieu geus pendek-pendek bae udahekeun hage geus alhamdulillah ulah datang ke timbul enggak saya enggak ngeriung lagi lah kenapa kemarin juga dokter saya yang kenapa silanya lama tak ulah datang ke kos gitu tak jore kadengena aduh enggak impas emang kenapa atuh berkatnya cuman pisang doang 2 ke dokter mah saya habis berapa duit ya Allah ya Rabbi nah iya doakan jeung Nabi Musa kumaha cek Gusti Allah qala azabi usibu bihi man asya wa rahmati wasi'at kulla syai urusan siksa mah eta mah urusan aing dek dikakenakeun ka hamba-hamba aing nu dikersakeun ku aing sia mah ulah kudunya Musa sahanu ku aing dek disiksa kumaha aing sahanu dek dirahmatan kumaha aing tah mah urusan aing ja aing mah pangeran cuman wa rahmati wasi'at kulla syai rahmat kaula ngamut surambah kana seluruh perkara sakumaha mari ku Gusti Allah nyaritakeun wa rahmati wasi'at kulla syai teh datang ka iblis bunga hasanah aing ge bakal kakenaan ku rahmat sebab bahasana ge wasi'at kulla syai ai syai mah termasuk aing di jerona cak iblis beuh aing sakumaha geus dijanjikeun bakal ka neraka teh bunga kacida anu luar biasa lantaran Gusti Allah nyaritakeun wa rahmati wasi'at kulla syai iblis datang ka seserian tapi disusul deui ku Gusti Allah fasaktubuha lilladzina yattaquna wa yutuna zakah walladzina hum biayatina yu'minun hak paten Gusti Allah nu bakal kakenaan ku rahmat kaula dunia akhirat fasaktubuha kaula karena rahmat kaula
terutama di akhirat hiji lilladzina yattaqun ka jelema nu takwa. Iblis ceurik deui. 2 yu'tuna zakat anu daek ngaluarkeun zakat. Nu sugih teu ngazakat kucem. 3 walladzina hum biayatina yu'minun jeung jelema-jelema nu ngimankeun ka ayat-ayat kaula. 3 janji Allah. Allah ucapkeun wa rahmati wasi'at kulla syai' di jerona ayat 3 hiji alladzina yattaqun 2 wa yutuna zakat nomor ka 3 yu'minuna bi ayatina nu ngimankeun ka ayat 3. Mantak Kangjeng Nabi Musa teh teureun terus ka umatna dakwah ngadawakeun nu 3. Para kaum Bani Israil kaum Yahudi kade ulah ninggalkeun anu 3. Hiji nu bakal kabere rahmat Allah surga lilladzina yattaqun kade cek Kangjeng Nabi Musa sing takwa ka Allah tuturkeun aturan-aturan Allah sing sieun ka Allah cak Allah haram-haram cak Allah wajib-wajib cak Allah makruh-makruh cak Allah mubah-mubah kade cak Kangjeng Nabi Musa ulah kaluar ti aturan Allah lamun maneh nartepan kana aturan Allah bakal kakenaan wa rahmati wasi'at kullasyai. Nomor kedua cek Kangjeng Nabi Musa wahai kaum Bani Israil sing daek ngaluarkeun zakat anu geus diatur ku Gusti Allah aya zakat tijarah zakat mal jeung berbagai zakat lamun hayang kakenaan ku rahmati wasi'at kullasyai kaluarkeun zakat. Nomor katilu walladzina hum biayatina yu'minun jeung jelema-jelema anu arariman ka ayat-ayat aing cak Allah. Nah bahasa iman ka ayat aing teh mencakup kana kitab Taurat. Bahasa ngimankeun ka ayat aing nu agung teh mencakup kana Injil. Bahasa imankeun ka ayat aing teh mencakup kana kitab Al-Qur'anul Karim. Nu bantak ku Gusti Allah dilanjutkeun alladzina yattabi'una ar-rasulal nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrati wal injil. Nyaeta jelema-jelema anu iman baheula di zaman Kangjeng Nabi Musa ka Kangjeng Nabi Musa berikut ka ayat-ayat kitab Taurat. Oge ka jelema-jelema anu iman ka Kangjeng Nabi Isa berikut ka ayat-ayat Injil. Termasuk jelema-jelema anu nuturkeun ka Kangjeng Rasulullah anu diangkat jadi nabi anu bangsa ummi nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Kangjeng Nabi Musa sakali ngadoa berebet datang ka kiamat. Kos kitu doa para nabi. Lamun ngadoa tengah peuting teh lain jang sorangan. Ya Allah ya Rabbi salametkeun keluarga abdi, ya Allah salametkeun tetangga abdi, ya Allah salametkeun bangsa Indonesia, ya Allah salametkeun mukminin mukminat. Nu mantak doa khutbah ya wajib dijadikan rukun. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Eta teh kumaha basa dunia doa eta mun urang khutbah teu make eta teu sah. Abeh kamu sumarambah kabeh teu mikiran sorangan. Urang mah lain ya Allah ya Rabbi dagang abdi Gusti supaya dimajukeun. Keun bae tetangga abdi mah mungsrutkeun Gusti. Coba. Ngadoa si kos kitu. Ya goniu ya goniu ya goniu ya goniu Gusti abdi dagang karung ti leuleut Gusti. Sugihkeun abdi keun bae lawan-lawan abdi mah ku galedegkeun habak.
pamustungan tambah doa. Masya Allah. Ulah datang ke kos gitu gak doa Pak. Kabeh kadanan ku kieu mah ya Allah ya Rabbi abdi mah geus teu kudu dideuleu-deuleu ku Gusti urusan dagang mah teh malah geus abdi mah geus boga kayakinan ka Gusti. Tapi tatangga abdi karunya tuh majukeun Gusti tatangga abdi dulur abdi majukeun geuskeun bae abdi mah urusanna teh malah urusan Gusti ka abdi mah. Abdi mah ikhlas ridho mun dulur abdi tatangga abdi mararaju Gusti. Boh. Kiamat ngedogo Gusti. Can orang ngadenge urang ngadonga gitu. Urang mah ngadoa muriang ngadoa cager kijang urang bae. Ya Allah cagerkeun abdi Gusti, cagerkeun abdi Gusti adapun tatangga mah kajeun garering ge. Apanya ngadoa si kos kitu. Tah kanjing Nabi Musa mah ngadoa seluruh nabi sakali doa berebet terus datang ka di zaman Kangjeng Nabi Musa, di zaman datang ke zaman Kangjeng Nabi Isa, datang ke zaman Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Toh. Jadi horenganan rahmat. Wa rahmati wasi'at kullasyai. Cak Gusti Allah tah ieu tah ngelopkeun eta horenganan nu iman ka ayat. Mantap. Lain zaman Kangjeng Nabi Musa bae urang ge kudu percaya ka kitab Allah. Kitab Al-Quran, kitab Samawi, Injil, kitab Samawi, Taurat, kitab Samawi, Zabur, kitab Samawi. Tetap aja akur. Di jero Zabur, Taurat, Injil, eta teh nauhidkeun ka Allah, Al-Quran atuh sarua. Di jero kitab Taurat, Zabur, Injil, Zabur, Taurat, Injil teh di jero na teh ieu teh dakwah atuh sarua bae dina Al-Quran. Akur pada kitab Samawi. Mangerankeun ka Allah. Sarua. Lantas kemudian kuari dina Injil Tritunggal berarti ia penyalahgunaan ayat. Kemudian dina kitab Taurat kita ka Allah nyana lain ka Allah. Nabi ka Kangjeng Nabi Musa endahan ka Uzair. Ieu adalah penyelewengan ayat sarua deuleu. Doa Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Masyaallah. Tah nu mantak rahmat mantak inna arsalnaka syahida wa mubasysyira wa nadhira. Kangjeng Nabi nyaksian ka ditu. Sebab Kangjeng Nabi sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mentek begitu Kangjeng Nabi urang lahir ke alam dunia teh lain bae manusia anu bungah. Lauk-lauk di laut teh bararunga sarari sing jalepret kitu keneh manuk bararunga pohara kitu keneh hewan-hewan di leuweung di gunung kabeh bararunga tangkal kayu bararunga kabehan ku lahirna Kangjeng Nabi geus puguh manusia mah bumi langit bararunga lantaran Kangjeng Nabi teh rahmatan lil alam. Ieu inna rahmati wasi'at kulla syai. Masya Allah. Kangjeng Nabi asup didik. Iman ka Kangjeng Nabi Musa berikut ayat-ayat dayana Taurat. Iman ka Kangjeng Nabi Isa di zaman Kangjeng Nabi Isa berikut ka ayat-ayat Injil. Iman ka Kangjeng Nabi Muhammad berikut ayat-ayat dayana Al-Quran. Bakal kakenaan ku rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yakni fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Mana Kangjeng Nabi teh nu diangkat dari rasul anu bangsa umi allazi yajidunahu anu bakal mararagihan kaum ka Kangjeng Nabi makruban tertulis indahum di aranjeunayana fit Taurat wal Injil. Tidak kitab Taurat jeung kitab Injil teh aya ngaran Kangjeng Nabi Muhammad. Aya sifatan-sifatan Kangjeng Nabi Muhammad mentak. Begitu Kangjeng Nabi lahir ke alam dunia kemudian gede diangkatlah jadi rasul. Kangjeng Nabi teh kapanggih jeung malaikat Jibril di Gua Hira. Kangjeng Nabi turun ka Siti Khadijah bari ngageter zamiluni. Siti Khadijah teh surti ieu teh lain sambarangan nu kieu mah biasana kapanggih jeung malaikat langsung ku malaiku Siti Khadijah teh dituruban diselimutan
ya ayyuhal muzammil qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Muhammad hudang Kangjeng Nabi ieu lain sambarangan. Ditanya ku Siti Khadijah aya naon tuang? Cak Kangjeng Nabi papanggihan kumaha manggihna? Beuh lain lalaga aya hamba Gusti anu langit katutup. Cek Siti Khadijah nu kieu mah biasana jelema nu diangkat jadi nabi jadi rasul dina kitab Taurat aya. Paham Siti Khadijah? Yu urang ka mamang teh apaleun tanda-tanda rasul tanda-tanda nabi. Yu urang ka imam mamang bebeja dibuka kitab Tauratna aya. Lamun mah datang ke kula panjang umur haju berjuang sabada hijrah kula bakal diharap. Cek Siti Khadijah ai kitu bakal hijrah ai kitu bakal perang. Masya Allah jadikeun abdi sebagai bagian daripada muhajirin cek Siti Khadijah jeung bagian peperangan abdi hayang geus dijatakeun dina kitab Taurat tanda-tanda Kangjeng Nabi teh ti mimiti rambutna pangambungna cepilna damisna angkeutna sia mah nyaho teh bahasa naon eta manyaho sia mah hese geus satu bahasa urang bae buukna ceulina irungna bibirna asana jore asa teu sopan teh pan sia mah disopanan teu ngarti naon angkeut naon damis naon pangambung puyang cenah mah ka kiai sakalina disogolkeun asana urang teu ngeunaheun ka Kangjeng Nabi pan aya kieu bahasa teh ai kasepuh mah kulem pun rama teh nuju kulem kan ngeunaheun sopan ngaranna. Ari si Udin anak keur molor. Asta, ai ka anak ulah kulem, putra teh nuju kulem. Sopan amat. Lain di Sunda mah. Ai anak keur naon? Keur dahar. Beres. Ai Rama pun Rama nuju tuang. Kan sopan. Masya Allah, ajengan anu pupus, ajengan pupus. Ai jawara teh anu main koprok modar. Ayo tukang lelempangan teh pae. Urang mah lain, woi, baru kiai anu pae dak. Teh asana senep kana hate. Ku bahasa bae ge beda bahasa ge masyaallah. Nu mantak urang teh aya murikat bulu lamun aya awewe bahasana ngeunaheun ka urang. Coba ge. Urang dikareupan ku pemajikan. Aa. Haju langsung bae, duit neng tah duit deng. Bade ka mana? Aduh. Asana aing asa njot-njotan. Geunaheun kan diaakeun gitu. Eta mobil kanggo neng. Bagus, masyaallah. Kakarak ge aya 3 AA. Geus bebeakan kabeh. Masyaallah, coba. Emang aing sia di ka mana gitu? Ka salaki ngomong. Ieu bangunan deuk make calana deui sia di ka mana gitu. Puyang. Tadina urang endek jadi henteu. Teu bahasa teh. Aa ngeunaheun kana hate mantak jelema ka Karawang haju bebeakan ge aa na daon teu kuat ka dieu heula sakeun deung aa Fudoli aduh dan kunci Fortuner dibikeun ieu neng ya aduh ya karib teh kos kitu dadoang teu kuat ge bahasa naon ge teu meuli bahasa mah tuh. Masya Allah orang masogol dia geus madang can kasalaki dia geus madang atuh pang nyokot jokot sebab cokor bae ieu budak dijadikeun nu ka-7 ku aing sia Masya Allah bahasa nah ieu alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Dina kitab Taurat nami Kangjeng Nabi parantos aya sifatan Kangjeng Nabi parantos aya nu mantak ketika jelema maca kitab Taurat anu asli maca kitab Injil bardambas anu asli jol Kangjeng Nabi teh moal disahasa ieu pasti sesuai jeung nu aya dina kitab Taurat sesuai jeung anu aya dina kitab Injil ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad
dengan berbagai ngaran Kangjeng Nabi nu kamari geus dicaritakeun. Di ahli surga mah Kangjeng Nabi teh Abdul Karim, ahli neraka mangaran Kangjeng Nabi teh Abdul Jabbar, ahli aras mangaran Kangjeng Nabi teh Abdul Majid. Di kalangan malaikat mangaran Kangjeng Nabi teh Abdul Hamid, di kalangan para nabi mangaran Kangjeng Nabi teh Abdul Wahhab, di para syayatin ngaran Kangjeng Nabi Abdul Qahir, para jin Kangjeng Nabi ngaran Abdul Rahim, di gunung-gunung mangaran Kangjeng Nabi teh Abdul Khaliq, di daratan mangaran Kangjeng Nabi teh Abdul Qadir, di lautan mangaran Kangjeng Nabi Abdul Muhaimin, di kalangan kegeremetan mangaran Kangjeng Nabi teh Abdul Giyat, di satu kesit mangaran Kangjeng Nabi teh Abdul Razak, di kitab Taurat di Injil pop jeung sejen-sejen deui. Kitulah ngaran Kangjeng Nabi. Di Zabur ngaran Kangjeng Nabi Faruq wa indallah, munggu Allah dina Al-Qur'an dijelaskeun Toha Muhammad Yasin. Kitulah ngaran Kangjeng. Aya geus nuturkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad bakal kakenaan rahmat cek Kangjeng Nabi Musa. Nu Kangjeng Nabi Muhammad teh geus tertera dina Taurat jeung Injil. Sifatan-sifatan jeung ngaranna di antara gerak Kangjeng Nabi Muhammad teh ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yad'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Jumlahna sifatan Kangjeng Nabi nu tertera dina Taurat jeung Injil teh 9. Nomor kahiji ar-rasul, yattabi'una ar-rasul. Nomor kadua an-nabi, nomor katilu al-ummi. Hartina ummi anak cek Kangjeng Nabi kaula teh bangsa ummiyah. Ummi hartina ummi tara nulis tara maca ummi. Sebabun Kangjeng Nabi nulis besi bajarkeun bahwa ieu Quran teh buatan Kangjeng, mun Kangjeng Nabi maca besi Quran teh majarkeun ieu teh bacaan Kangjeng Nabi. Nu mantak cek Kangjeng Nabi, anna ummatun ummiyatun la naksubu wa la nahsibu. Sanyana kaula teh bangsa, sanyana kaula teh umat bangsa ummi anu la naksubu wa la nahsibu, tara nulis tara ngitung tara maca ummi. 3. Nomor kaopat ya'muruhum bil ma'ruf, nu selalu merintahkeun kana ma'ruf. Kangjeng teureun-eureun Kangjeng Nabi mah terus bae amar ma'ruf. Kajelema teh teureun-eureun nitahan hade bae kade, aranjeun teh kudu salat kade, aranjeun kudu puasa kade, aranjeun teh kudu ngazakat kade, aranjeun teh kudu haji. Ya'muruhum bil ma'ruf. Nomor kalima nawayanhahum anil munkar. Kangjeng Nabi teh selalu ngalarang tina kamunkaran-kamunkaran. Kade ulah mabok, kade ulah maling, kade ulah zina, kade ulah ngabohong, ulah hasud, dan selanjutnya. Iyalah tugas Kangjeng Nabi, amar ma'ruf nahi ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Genep wa yuhillu lahumut thayyibat. Kangjeng Nabi teh anu ngahalalkeun kana barang-barang anu bagus menurut perwatakan. Jadi berarti ditilik tina perwatakan urang Arab, lantaran Kangjeng Nabi lahir di Arab, maka urusan halal jeung haram durutkeun sakumaha perwatakan urang Arab.
kullu mas tatbathul Arab bahwa halal. Kullu mas tatbathul Arab. Setiap perkara anu dianggap bagus ku urang Arab. Sebab Kanjeng Nabi lahir di Arab. Secara umumna perwatakan. Lamun anu dianggap bagus cek watak urang Arab. Urang Arab mana kerukut lain. Sebenarnya ka kerukut doang. Urang Arab anu perwatakanana murni angsongkeun ka urang Arab. Lamun cek urang Arab bagus. Bagus. Mun cek urang Arab teu bagus, haram. Matak diangsong-angsongkeun di zaman Kangjeng Nabi ka Kangjeng Nabi. Geus arang geus kabeh ge diangsongkeun ka Kangjeng Nabi lah dieun ijma ulama. Makanan-makanan terus diangsong-angsongkeun. Lamun bagus cek urang Arab berbagai penelitian watak teh. Ieu halal. Mentak ieu asup kada la darara wala dirara ayat ieu. Ayat wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Pokona ieu timbullah asbah wan nazair la darara wala dirara. Hasil daripada yuhillu lahumut thayyibat. Thayyibat eta adalah perwatakan nu bagus cek urang Arab. Nah, dijieun bae qaidah setiap perkara nu bagus cek perwatakan Arab maka halal hukumna. Angsongkeun ku ari korma, angsongkeun kacang, angsongkeun cau, angsongkeun jambu, angsongkeun kalapa, abeh diangsong-angsongkeun mun cara diangsong-angsongkeun mah urang Arab beukieun kabeh. Eta halal. Angsongkeun orai. Hei. Apa ini? Tah, orai haram. Lantaran watak urang Arab embungeun. Jol bae. Aya lindung. Naon lindung? Belut. Belut cak urang Arab. Wah, ini mah serupa dengan ular. Ieu serupa tapi ieu mah kan hewan cai. Sedangkan setiap menghirup di cai halal. Tapi cek jana rupana kos orai. Aing embung perwatakan aing ka orai. Orai mah haram. Tah nu mantak patarik-tarik. Leuleuh bahwa ieu teh binatang-binatang cai halal. Leuleuh sarupa jeung oraina. Ngolosot-ngolosotna aing embung haram. Nu mantak dinya patarik-tarik. Cek urang Arab nu ieu halal lantaran binatang cai. Cek nu ieu haram lantaran sarupa jeung orai. Maka dibuatlah ijma ulama. Panjang tak orang nyaritakeun tentang belut ge. Nu matak aya bae kitabna Kitabul Balut fi Bayanil Belut. Siapa pajar bohong bae aing aya. Sesuatu ngaji jing. Matak ngaji cak ngijing. Jungjang jing cisoka eta. Ieu keur carita pada lunas araran geus aing santri mah jeung kieu geus cara sakadar ieu mah bahwa ieulah sumberna huluna aya la dororo wala diroro. Cara nyokotna Gus Jararago jeung malalahir Imam Syafi'i nyokot tek, Imam Hanafi kieu timbul la dororo wala diroro, Imam Suyuti tina ayat sawarehna jeung ayat-ayat nu lain. Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Kangjeng Nabi teu ngaharamkeun kana anu jala lember kaya ning bangke. Jeung sabangsana anu jala lember diharamkeun anu bakal ngabahayakeun ka diri sorangan, ngabahayakeun ka batur eta teh haram. Jol bae kuari afyun, jol bae madat, jol bae kuari matu kitu ganja. Langsung gitu. Coba ganja. Set ganja. So. Sengat. Surga.
kakarak tilu kenyotan doang geus seserian. Nah berarti ieu ganja haram. Haram tak ganja. Daunna, kembangna haram. Ganja. Coba kuari tembakau Garut. Biasa-biasa bae budak. Oh, haneut doang euy. Waduh, kaum rasa samsu. Ya teu naon. Teu naon. Sok bako. Bako Madura, bako NTB, bako Garut, bako Palembang. Eueuh nu ngamabokeun. Berarti kan henteu mabok bako mah. Nu mentak ayeuna muih deuk ngaharamkeun rokok. Atuh tinggaleun dah. Atuh tinggaleun. Ayo jieun hukum lawan ku sia fawaidul makiyah. Je. Mentak udah sok terbawa arus, aji heula. Lamun teh mah eta ganja haram jelas. Sedot ku sia. Sakali sedotan, 2 kali sedotan. Geus weng haju muka calana bae weng. Rokok ku sia. Deh. Moal mabok rokok paling tunduh. Aya anu tunduh ku ngarokok cager. Aya anu cager ku ngarokok gering. Artina sing ada kiai mah ulah sok kaju ngaharam-haramkeun barang nu lain haram. Sebab naon? Al hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adam. Mata wujidatil ilat wujidal man. Wa matan tafat intafat. Ge, naon elatna? Oh, elatna teh natni ai elatna ni teh bacin. Ieu teh elatna ti bisa tah henteu. Sok. Oh, udag-udagan, mantekan, munazorohan, ulah sok wani-wani ngaharamkeun. Cenah ieu aya dina kitab tasawuf. Lain deui kitab tasawuf jeung fikih. Nek hukuman haram fikih apa ngeuk hukuman make ahli tasawuf. Ayo. Ai ahli tasawuf mah hiji doang nya nama min husni islamil mar'i. Nah eta bae. Tar kumaha yani? Tidak sawarena bagus. Husni islamil mar'i. Islamna seseorang ninggalkeun perkara anu henteu berfaedah. Atuh lain rokok bae. Kancing jas ge di dieu paedahan haram goblok. Kancing jas di naon manfaat tah sia. Aya rokok diharamkeun aya sia make jas aya kancingan. Beuh. Can tasawuf sia. Tos kitu mah. Aya sia ngaharamkeun ngarokok aya make jas di tukangna make dibelah eta malayani tutup ku sia. Hayo sia. Tatar ku malayani. Hayo terus. Lamun urang cukup dahar ku 3 huap ka 4 haram. Sebab geus teu berfaedah. Nanaonan atuh. Eta tasawuf nu kitu ngaranna. Mantap kudu boga guru deuk tasawuf mah. Ieu mah diceramahkeun saudara-saudara bahwa kitu rokok itu adalah haram. Kamagola didalilan kunyana. Dalil mending mun bener. Didanyakeun bae urang isi budak bisa ngaji teh henteu kiai pan kolot. Coba. Ai praktek at-tanbak haramun. Tanbak teh tembakau. Lamun al-afyun beda, al-hasyas beda. Mantak tasawur heula tuh. Naon tanbak, naon afyun, naon hasyas, naon hasyis. Atuh kudu hiji-hiji di tasawur ulah waka dihukuman. Beuh imana di jelema-jelema, udang-udangnya gede, ngaharamkeun rokok, make pikir. Wah, enggeus bakal ditinggalkeun umat kajian hukum ge. Nu ninggalkeunna lain umat, sa Gusti Allah. Ulah diajian kos kitu mah teu bisa ngaji. Nang saha? Nang Allah. Sebab nang sembarangan. Ji atuh hukum nu makruh-makruhkeun bae. Adapun urusan anak kaditu na macam-macam tah lain deui. Aslina haram-haram, aslina makruh-makruh. Urang teu deuleu bae, deuleu bae di kitab-kitab. Jaroko mah tambak teh ya geus ditasawur ku ulama. Eta teh teu ngamabokeun ngan sakaran nganatnukeun, geus jatuh hukum kana makruh. Kuari diharamkeun. Rempag sia kajeun hukum. Rempag sia kajeun hukum. Deh, parang sana. Ulah sok kababawa. Heulanan urang wae tukang ngaji kababawa ku pamarentah tuh ulah. Nyana diharamkeun korupsi embung. Nyana diharamkeun sogok menyogok embung, ai urang dibabawa teh ngaharamkeun rokok ke heula daak.
Dah dasar bae cenah kiai mah beuki atuh aing mah nya beuki nya nyaho hukum. Ya atuh naon deui atuh. Abe dibere aing rokok ku gudang garam habek. Sakalian ya tuh siapa emang hayang dibere bae meureun. Lain kitu ulah sambarangan ngahukuman. Ulah sambarangan tetep bae pertahankeun. Urang teu bisa na saur jeung nyeun hukum mantak naon neuleuan di Fawaidul Makkiyah aya, di kitab-kitab tasawuf aya, asal bisa bae urang di kitab-kitab fikih nu lain aya. Oh, ieu haram sa teh min babi tasawuf atuh jang pribadi. Ieu mah haram di bidang ieu kieu elatna. Oh lain deui ieu mah teu sumarambah. Oh ieu mah haram. Oh ieu mah makruh fikih karak meneran. Tah. Jadi teu meunang sambarangan urang lamun teu bisa maning nuturkeun kitabna bae nu bisa. Patokan urang Fathul Faidul Makkiyah, dan lain sebagainya teu kudu nyieun hukum-hukum sorangan. Tungtungna ku ari nu ngaharam-haramkeun rokok ditaringgalkeun santri jeung umat nang saha? Nang Allah. Ku sabab naon? Teu bisa ngahukuman sia cak Allah. Sembarangan ngahukuman bae. Geus bae, baralik jelema geus. Kudu kumaha itu ulah menta hampura ka kiai nu ngahalalkeun ngamubahkeun ulah ka Allah. Ya Allah ya Rabbi abdi pernah ilu-ilueun jeung mu'i. Padahal mah dibere duitna saeutik abdi teh. Aju abdi ka babawa hampura, Gusti hampura. Nu mantak abdi menta hampura haju ditinggalkeun ku mu'i abdi. Oh nu mere duit timun aya mah abdi ge deuk terus. Cak Allah tol beureun si Allah. Ye tobat dan nu hese. Kasalahan hukum mantak naon tobat. Cara ulama-ulama baheula hukuman ceger. Aya nu datang. Eta salah meureun hukum. Bener tah? Teliti heula. Oh heuh hampura atuh salah mantak naon sih? Dia lain nu kiai hukuman nu Allah. Tah ngeunaheun kan. Masyaallah mantak NU seserian we barang aya nu ngaharam-haramkeun. Eta kakarak unsur khusus. Encan unsur muatan politikna naon sih? Muatan politikna kan aya teu sembarangan kan. Mui. Aya di Singapura haram ngarokok polusi tah mah. Aturan negara, di urang deuk make aturan negara, moal bisa. Moal bisa sebab naon? Dokter ka batur bisa jasa dokter. Wah, ini paru-paru. Ya. Ini larangannya jangan merokok ya. Udah jangan merokok. Jarak ke kantor saya tinggal rokok. Dokter. Pasien kadinya, dok tadi katanya jangan merokok, kok dokter merokok? Nggak apa-apa sedikit mah. Kalau banyak jangan. Udah situ juga ngerokok dah. Mati mah bukan urusan rokok, urusan Allah ya. Iya itu tadi jadi dokter psikos gitu. Di Indonesia. Iya itu di Indonesia dokter Wirianto, almarhum dokter Wirianto kan akrab jasa jeung abah. Mun ka dieu nya mere obat, dok, tah ieu obat ini. Dok, ini kalau kebanyakan dikasih tetangga boleh, udah enggak apa-apa. Kalau ini udah kasihkan aja lah. Seknya babari dokter Wiranto mah. Jadi urang keur ka ditu. Ngarokok bae nya. Ku kada ditanya, "Dok, kok ngerokok?" Enggak ada penyakit, enggak apa-apa cenah. Yang ada penyakit enggak boleh ngerokok, udah kita sama-sama ngerokok. Jarum deh nya ngarokona. Atuh jengkula di dinya di kantor ngarokok bae nya nama tuh. Jadi jangan apa kantor kedokteran ge bau rokok. Wah Wirianto geus macem-macem bae. Masya Allah naik cerita hukumna sakadar mah. Buya Cidahu ngarokok penting aing ngaji. Geus jam 2 eureun heula ngarokok. Capek meureun nya. Ngarokok digulung ngarokona giliran bae urang ngarokok, ulang ngarokok sia cenah. Aing nyana ngarokok aing urang teu meunang. Apa aing mah capek sia mah henteu katanya teh jadi pareuman nyana. Urang mah teu meunang. Urang teu meunang nu ngadengekeun nyana ngarokok. Apu ya eta. Naon sababna atuh aing mah aya elat nu mantang ngarokok aing mah haraseum jeung capek aing sia ngadengekeun doang mah nya ngarokok. Adekeun rokona tuh. Henteu teh mah leuwihna kadeukeun mah. Nah eta ngarokok biasa kiai prawira ngarokok maksudnya naon ukuran kadinya jago ngaji ajengan imam guru kula Garut neuk ngadu naon nyana Juman bisa Syamsiah bisa geus puguh kitab-kitab bangsa Alfiah Samarqandi mah nyana mah aya teh muridna cengkodir teh benda kerep eta gaji khusus di nyana jago ngajina
Mantak begitu aya anu ngaharamkeun speaker, seuri bae nya. Ngaharamkeun speaker make naon cenah ngaharamkeun make alat naon? Maksudna make parabot piki apa parabot tasawuf? Salila make piki atuh deuk nanaonan. Nya nama atuh deuk mana kitabna nu ngaharamkeun speaker mana? Hadis mana turunkeun cek nya hayu urang mantekan, urang kudu jubanan, urang jamu jawamayan, jago jasa. Eta kan jago jasa ngajina ngarokok nya. Atuh Aisyah tuh bisa ngaji teu ngarokok. Maksudna ngaharamkeun kitu itu ngarokok masalah. Je, kene-kene haji teu beuki ngarokok, atuh ulah urusan haram teu beuki ngaranna lain deui. Haji can nanya ka kiai, kiai ngarokok teu? Aing mah nu mentak ngarokok abeh dibere rokok. Kan lumayan ngajualan rokok bae ge. Oh, sia ajuna mah aing hayang ongko dibere henteu. Taya keur carita hukum, masyaallah samarangan tanda kula samarangan. Kaliti heula tarigi. Tuh, at-tambak haramun, kukula kadenge be. Ya. Atuh urang Garut pan marlak naon tembakau. Dikedu melak tembakau. Terus NTB melak tembakau. Eta teh tembakau Indonesia teh diakui luar biasa. Aset tembakau Indonesia teh termasuk aset nomor kebarang wadena luar biasa. Anu asup ka negara teh sabaraha persen? Aset gede. Anu mantak aja diharamkeun aya unsur naon ye? Aya urusan polusi. Atuh teh mah undang-undang negara pek bae aya bisa macara Singapura. Mun ngarokok urang tengah-tengah kota 3 juta. Namun di pinggir kota 2 juta. Namun di sisi hotel 1 juta. Namun di jero kamar 500.000. Aya aturan-aturanana. Lamun endeup aya khusus tempat ngarokok, taman, los. Urang keur kieu bae ge ditungguan bae ngarokok. Ditungguan ku jelema make hejo-hejo. Isi anu nungguan kuntungnya, Pak. Saya ditugaskan oleh negara untuk ngambil kuntung. Oh, jadinya ada tugas urang keur ngarokok bae ditungguan ku. Tah, piceun bae ku urang cokot ku nyana. Nyana heula ngarokok. Ya, atuh kita tadi bae mentas ya ka aing. Ya Allah ya, ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Mun ditotor cara nyokot hukum panjang. Ieu mangan sakitu bae. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. Jeung deui Kangjeng Nabi teh anu nyingkir-nyingkirkeun kana beban-beban manusia, kana tanggungan-tanggungan manusia jeung kapayahan-kapayahan anu jadikeun belenggu terhadap manusia. Contona model baheula di zaman Kangjeng Nabi Musa mamun tobat teh kudu bunuh diri. Jelema boga kasalahan tobat ka Allah kudu mehan maneh. Ketika bajuna kena najis lain kudu diseseh tapi kudu digunting urut najisna kan berat. Mentak dirobah di zaman Kangjeng Nabi mau ya anhum israhum wal aghlal. Lamun tobat cukup ku istighfar bae aya aturan-aturan tobat tina naon ieu teh apakah mabok apakah zina apakah maling jeung apakah tina urusan-urusan nu lain aya aturan-aturanana waqat jeung teu kudu digunting. Tah cek Kangjeng Nabi Musa terus rahmat Allah nembus ka umat Kangjeng Nabi Isa, nembus ka umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu mantap. Alladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu. Maka ari jelema-jelema anu harariman ka Nabi haju manehanana ngamulyakeun ngamumule ngahormat nulungan naon anu diperjuangkeun ku Kangjeng Nabi. Wattaba'un nur alladzi unzila ma'ah jeung nuturkeun kana Al-Qur'anul Karim sebagai penerang cahaya nu diturunkeun bareng ka Kangjeng Nabi melalui malaikat Jibril alaihissalam. Ulaika
ulaika humul muflihun. Tah etalah jelema nu iman ka Kangjeng Nabi, anu ngamumule ngamulyakeun ka Kangjeng Nabi, nulungan berjuang terus sakumaha aturan Kangjeng Nabi nuturkeun kana Al-Qur'anul Karim. Ulaika humul muflihun. Etalah jelema-jelema nu bahagia. Nu kebahagia teh naon? Anu kakenaan ku rahmat Allah. Anu tadi wa rahmati wasi'at kulla syai. Bahagia. Mentak urang sisa hirup urang kuari dibere sehat ku Gusti Allah. Urang tempokeun geura mata batin urang ka kebahagiaan akhirat. Lamun nempokeun kebahagiaan dunia doang sakedeung. Boga mobil ditumpakan isuk pageto paeh mobil ditinggalkan. Boga imah nu mewah ku urang dicicingan. Panas ejeng hujan teka panasan teka hujan. Sabara tahu isuk pageto ditinggalkan. Boga perusahaan urang boga kauntungan sabaraha miliar atau triliun isuk pageto ditinggalkan. Sawah ditinggalkan. Pemajikan nu bahenol hiji 2 3 4 ditinggalkan. Engke ketika orang menghadap Allah sorangan, anu bakal ditanya tentang kendaraan, imah, sawah, perusahaan, keluarga, siap henteu urang. Mentak tempokeun batin urang kaditu ka alam akhirat. Bakal kumaha aing ketika ditanya tentang kendaraan, nanti mana, ka mana digunakeunana. Ayo sia, kitu keneh imah, kitu keneh sawah, perusahaan. Sakedeuk dalam dunia ulah kokomoan, kena-kena kerja di DPR, jadi bupati, jadi gubernur, jadi pejabat. Itu keneh jadi pengusaha, orang kokomoan, hotel mana bae dibeli, bikang mana bae, awe mana bae, kumanehana ditumpakan. Hehehe, sakedeung deui sia bakar ngalengkah. Cara nu kamari Haji Ahmad teh magrib ngobrol kene, Isya masih berjamaah kene, magrib berjamaah kene. Jam 7 maot. Deuk kumaha? Mending lamun urang geus boga bebekalan. Ditanya salat rapi, puasa rapi, zakat rapi, puasa rapi dan lain sebagainya. Ketika ditanya kan mantep. Tapi lamun loba sangkutan-sangkutan urang, duh ditanya ku Gusti Allah. Nah, iyalah alladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nur alladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Jelema nu iman, urang alhamdulillah iman, wa 'azzaruhu ngamulyakeun urang ka Kangjeng Nabi, alhamdulillah sakieu mah urang. Ciri ngamulyakeunana we muludan-muludan mawa aqua hiji dibawa deui ku urang sedang sakitu ge. We rajaban kitu kene diayu-ayu ge batur mareng geus. Mawa cai marawa naon urang macat mawa aqua hiji diteundeun di hareupeun urang, dibuka, didoaan, balik dibawa deui ku urang. Pohara eta jelema pas gitu. Tapi sakitu ge deureus ku hadir lagi geus alhamdulillahirabbil alamin. Aya tanda lah. Nah, iman ngamulyakeun nulungan di antara nulunganana ieu urang keur ngaji kan nulungan Kangjeng Nabi ngaran. Ieu urang nulungan Kangjeng Nabi ngaranna ieu urang ngaji teh keur nulungan ngaluhurkeun agama Allah melalui ngaji. Di Suriah mah ngaluhurkeun agama Allah melalui perang nyawa taruhana. Di Baghdad kamari nulungan agama Allah perang nyawa taruhana. Di Indonesia mah urang kuari nulungan agama Allah melalui pengajian doa. Lamun aya nu muludan, aya kiai, urang datang, eta teh urang keur nulungan agama Allah. Namun urang teh datang, urang teh keur nyepelekeun agama Allah. Lain kitu cenah kiai. Kunaon tuh? Nu mantak teh datang kiai na Kiai Golkar. Oh, lain deui itu masalahna teh. Lain deui teh, bener sia atuh mah bener sia. Sebabnya anak ge cenah kiai lain deuk kaluhurkeun agama, ngaluhurkeun kantong. Oh, ai kitu onam. Contohan ku sia cara kiai saha? Eta kemana meureun teh mah? Tah nu di luar teh nyahoan. Pribadi. Oh lain kiai kos kitu onam tah. Aya alasan-alasan tertentu. Hai gae. Nah, jadi lain teh cinta ka Kangjeng, tapi kulana lah nyaholah. Oh lain deui teh urusanana. Ja umat mah ketika diajak ikhlas, bener-bener ngagungkeun agama Allah, jawara ge siap bae. Malah jawara nu teu heula. Mun aya diajak perang, has, kiai mah panderi bae. Ulah teu heula. Kula mah wae ge masalah geus cak jawara. Kiai mah ulah ka mana kiai mah kula bae geus paeh ge masalah geus kula mah.
tanggung gua lama paeh. Ya berani amat gua ada jasa utang gua. Aduh, sudah teh murni teh jawara. Masya Allah, dan mantak ngagungkeun agama Allah mah kudu pamurni-murni wauhkeun heula ka Allah, wauhkeun heula ka Kangjeng Nabi amun geus murni ngeunaheun. Geus ulah waka mikiran batur ngagungkeun agama Allah urang bae ti heula. He geulanan cara akidah urang nyahokeun ka Allah zatna, nyahokeun ka Allah teh asmana, nyahokeun Allah sifatna. Nyahokeun heula ka Allah carana. Ayo urang ngaji tauhid heula ti mimiti urang ngaji tijan ngasanusi ngaji Umul Barohin kabelah dituna urang boga guru engke khusus anu nganyahokeun rasa. Urang teh kapan ieu teh can boga rasa kakarak carita doang tauhid urang mah caritana tauhid omong. Allah aya naon dalilna aya dalem lanana. Bener. Nu ngarizkian salah, nu ngarizkian urang Allah. Gimana ayatna? Ayatna teh dina Al-Qur'an wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ih pinter oge sia. Hebat sia, bener oge. Gas, bagus. Balik ka imah. Jageron dagang bae. Pancena naon nu kumalandang di alam dunia Allah nu ngarizkian pan sia dagang we itu kudu syariat. Teu bersyariat bat teu bisa. Tah ketika nyana maca ayat wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha kemudian nyana dagang eta teh tauhidna masih gicel keneh. Salah henteu ngan nyana bersyariat satungtung bersyariat eta teh bisa dibeli. Kiai mun bersyariat keneh bisa dibeli. Muana bae geus kiai muana bae. Moal sanajan udang-udangna gede bersyariat keneh bisa dibeli. Moal kuat kajen kumaha ge. Saudara sekalian, jangan sembarangan. Pemerintah kita itu enggak beres, nakal. Dengan demikian hati-hati. Kita cari kelurusan, kejujuran. Oh hebat amat di ceramahna. Waalaikumsalam. Pak Kiai yang kemarin ceramah ya, saya tertarik. Bapak siapa? Saya utusan Pak Bupati. Oh ya mana Pak? Ini ada bingkisan dari Pak Bupati. Berapa tuh? Ada 20 juta. Nah, makasih dah. Salamin sama Bupati ya. Iya. Ceramah dengan saudara-saudara sekalian, kita harus hati-hati. Negara kita kan negara demokrasi. Dengan demikian, ini negara bukan negara Islam. Maka kita unjuk terima kasih kepada pemerintah yang telah melaksanakan aturan-aturan di negara. Kita doakan sajalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kana isuna, Assalamualaikum. Isa, abi ususan ti Bupati. Bade naon ieu bingkisan sabaraha? 30 juta. Turun salam. Dulur ulah henteu nya. Milih teh maningan kabupati nu aya bae. Endek bener dek henteu maning pilih bae dah. Ulah hese-hese lah. Kiai bersyariat mah kos kitu takol habak. Tuh sia mah judulna deuleu ka kenca bae ulah wakal nah. Biasa bae sih. Eta. Jadi oyag-oyagan syariat mah kajentingnya na pinter ngajina. Cenah jamul jawame deui geus jago jasa ulah kakarak jamul jawame. Jamul jawame 2 kalegleg kunyana. Syariat mah kitu bae. Kitu bae sebab naon? Encan aya Allahan di jero hatena bersyariat. Cara tadi ayat baca, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tapi nyana dagang, tapi nyana tani, tapi nyana di pemerintah. Tapi nyana di pemerintahna lain nek digawe tapi hayang duitna. Eta nu kos kitu ngaranna bersyariat. Tapi ketika jelema geus berhakikat lain deui. Moal bisa dioyag-oyag kejen kuku mage. Isin ka Allah, sieun ka Allah, dibunuh sekalipun, loba nu diserem. Imam Syafi'i di penjara, Imam Maliki di penjara, Imam Hambali di penjara, mempertahankan hukum. Isin ka Allah. Imam Bukhari diseret. Isin ka Allah keun bae. Paling paeh di dunia mah, tapi aing di akhirat dipuji ku Gusti Allah, dibere surga. Tapi kiai syariat mah hayang senang di dunia, di akhirat tadi perhitungkeun. Ya, nu mantak lamun eueuh kiai hakikat di dunia, umumna khususna di Indonesia, cilaka. Mantak masih kene aya ahli hakikat, alhamdulillahirabbil alamin. Tinggal nanya, nu mana sih kiai? Eta mah rahasia. Teu bisa sanajan sia di bejaan, engkena puyang ahmadnya.
Sebab naon? Atuh ahli hakikat besar wa babarengan jeung urang waya dahar-dahar waya nginum-nginum. Malah mah getolan sia kadaleuna ibadahna. Nya mah tugas datang ke hakikat pan. Indah jas. Duh. Eta kan melalui toriko. Toriko melalui cobaan-cobaan. Nukus ku guru urang sok didongengkeun teh. Jelema bertoriko dek naikeun. Kan naikeun rasa. Lain wirid toriko mah. Wirid mah babari. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, 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 illallah. Barang bunta cauna gede illallah. Illallah. Lamun cauna leutik illallah, illallah. Aja tarekat geus kitu. Heran deui. Lain tarekat mah mindahkeun rasa. Tina teu sieun jadi sieun, tina teresep jadi resep. Tina teu kadeuleu Allah jadi kadeuleu. Nah, guru tarekat ya, abang nek naikeunana make cobaan. Murid, ada. Sia geus diberet tarekat, wari dek ditaikeun. Pan lain wiridnya Nama cara naikeunna ya ge. Ha. Saurang-saurangna neangan kotok. Sanggeus neangan kotok bawa ka dieu, sanggeus dibawa ka dieu, terus lain diinstruksikeun hiji-hijina kudu dipencet ulah kadeuleu ku jelema. Nya, lamun kadeuleu aya nu deuleu berarti batal. Pencet ulah aya anu neuleu saurang-urang aja. Silakan. Udah angkat kabeh. Maruli kotok bebeja. Ieu sedang iseng sedang. Pencet. Pencet kabeh aya nu mencit di kolong. Luak liut cenah sasas. Lulus asana aing. Aya nu mencit di kebon kirai. Lulus asana aing. Aya nu mencit di kolong jembatan. Lulus asana aing. Aya nu di kamar sorangan bae. Lulus. Kabeh macem-macem. Aya nu tipeting bae tipeting. Peting pencit neuleu aja nggo kumaha. Kabeh di bawah. Ieu kiai. Ieu di mana mencitna? Abdi di kolong bale. Aya nu legeun? Teu aya. Tanda. Sia. Abdi di kebon kirai. Aya nu deuleu? Teu aya. Sia. Abdi di kolong jembatan. Teu aya nu nulis sama sakali. Sia. Abdi mah tipeting, mama. Nu neuleu abdi ge teu neuleu. Ya penting geus dipencit sapencit-pencitna. Pajar hebatnya sebenarnya. Tinggal nu saurang mau kotok hirup. Pas siapa tadi pencit? Cerekan ku mah. Henteu. Kunaon? Hese mencitna. Kunaon tuh hese? Cak mama ulah aya nu deuleu jah hese. Bang. Hese di kamar Allah neuleu di kolong jembatan Allah neuleu ti peuting Allah neuleu. Lah, kula mama wah hirup bae. Tah, cak mama tina 10 murid anu lulus hiji sia anu tadi pencit tuh. Boga rasa jana asa dideuleukeun bae ku Allah tah mindahkeun rasa nu hese. Urang salat padungkugan bae make bage akur bae. Allahu Akbar akur. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah akur. Tapi perasaan kan beda. Nu ieu nginget-nginget karung bae. Nu ieu hayang ganti mobil. Anu ieu mah hayang bobogohan. Nu ieu hayang nyandung. Masya Allah macam-macam tuh perasaan. Tah eta mindahkeun perasaan tina takwari ka Allah bae hiji. Anu la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Henteu samar ka Gusti Allah mah. La yakhfa alaihi syai'un fil ardi di bumi, di langit. Apa aya nu teu kadeuleu ku Gusti Allah? Malaya. Apa aya nu teu kanyahoan ku Gusti Allah? Malaya. Apa aya nu teu kadenge ku Gusti Allah? Malaya. Pokona mah eueuh nu teu kadeuleu kanyahoan, eueuh nu teu kadenge. Gerak urang, gerak Allah, deuleu urang, deuleu Allah. Kicep ulah pajar nang urang tapi nang Allah. Atuh kanyahoan ku Allah. Denge ulah pajar nang urang, nang Allah. Atuh kanyahoan ku Allah. Naon nu kadenge Allah nyahoan, naon nu kadeuleu Allah nyahoan, naon nu urang lengkah Allah nyahoan. Ja eta teh lengkah urang lengkah Allah. Tah deuk mindahkeun ka dunia. Mulai merengket. Resep ka dunia piceun. 2 resep ka makhluk piceuna. Sugan patula patali jeung pejabat jeung nu gagah jeung nu sugih piceun hiji bae Allah. Kitilu nafsu piceuna. Nomor kaopat setan piceun. Tah lamun geus bisa bicara nu opat urang sorangan infirad ka Gusti Allah. Beurang jeung peuting bakal akur.
sehat jenggering bakal akur urang teh kajen di lumba jelema jeung sorangan bakal akur hiji be Allah tah mun geus aya kiai nu kos kitu moal robah moal nu tadi saudara dia dibere be saudara saya dibere deh dulur lah moal pelaya tetep bae urusan dibere ngan teu dah urusan tebak gerak Allah ngan terus ka Allah cek bupati pan dibere pan terus bae ya tuh bukan sasa nu mere tuh sia mere bere deui aing geus sia tuh aing mah tetep we kieu jalurna Al-Qur'anul Karim gubernur kajen gubernur bupati wilayah gubernur presiden sekarang ini mah jalur Al-Qur'an moal kebal hirup kalengkah ke alam barzah tanggung jawab di harapan Allah tah lamun urang geus boga pemimpin nu kos kitu nyana ngajak perang daek we daek ieu mah hoi dulur perang sarut heula sia ai di dinya keula tah kos kieu borangan kos kieu borangan lewat ka kuburan jadi dia ai mama di tengah emang kurang gitu ulah loba omong sia awas ya di kuburan ulah lompatnya emang kunaon mama aing keur nguji sia padahal mah nyana sieun ka murid mah bisa aing nguji sia coba datang ka banda sia dicekelan bae ku mama ku sia barang datang ka kuburan lompat kabeh mama ge lompat tolong marek lain nguji nyana nu borangan tak urang embung boga mama kos kitu embung Nailah doa kanjeng Nabi Musa anu disusul ku rahmat Gusti Allah wa rahmati wasiat kulli syai ternyata horenganan lain sazaman kanjeng Nabi Musa nuluy ka zaman kanjeng Nabi Isa nuluy ka zaman kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu mandak terus urang tuturkeun falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasuhu